Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Angga urang sami-sami lajengkeun deui hanca aosan kitab Fathul Qorib. Mugi-mugi berkah sadayana dipasieun ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summastasna min sya'ril mayyitah. Mangga kari-kari ngajabakeun musannif min sya'ril mayyitah saking rambut bangke kaulahu ing pangandika musannif illal adami lafad illal adami anging bangsa adami ai fa inna sya'rahu tegese mangka satuone rambut adami iku tahirun kang suci kamaitatihi kaya bangkene adami. Jadi dikecualikeun bangkena bangke bangsa manusia. Rambutna suci seperti aina bangkena wae. Paslun utawi iku pasal sawiji pi bayani ma yahrumu ing dalam mertelakan barang yahrumu kang haram opo istimaluhu nganggo nema minal awani saking piro-piro wawadahan wa malan barang ya juzu kang wenang ya sima wa badalan ngawitan musannif bilawal kalawan kang awal pakola mangka ngandika musannif wala ya juzulan ora wenang pi goiri daruratin ing dalam liana darurat li rajulin kadoyong lanang awi meratin atau wadon opo istimalu syai'in narima nganggo perkara sawiji min awani dahab saking piro-piro wawadahan saking mas wal fiddatilan perak. Ieu pasal ngabahas perkara nu haram dianggona tina wawadahan wa mayazuju jeung barang-barang anu meunang dianggo. Wala yajuju pi ghairi daruratin teu meunang hukumna selain darurat li rajulin aw imratin ka lalaki atawa istri ya apa istimalu sain min awani dahab nganggo perkara wawadahan nu terbuat daripada emas atau perak. Haramna nate istimalna nganggona. Kumaha barang daharna tina banon barang dahar tina wadah emas atau perak. Lapi aklin ora ing dalam mangan wala pisurbin ora haram ing dalam mangan wala pisurbin lan ora haram ing dalam ngombe wala guerihimalan ora liyane aklin wasurbin. Jadi anu haram teh istimalna daharna namah dina wadah emas perak teu eta mah. Sabab tingalina sarah la yaf'ana tahrim innama huwa listimali awani dhahab wal fiddah. Jadi teu samar hukumna bahwa haram sateh nyaeta listimali awani dhahab nganggo wawadahan tina emas jeung perak. La lidatil akli dat barang daharna jeung nginumna namah eta mah halal. Gitu. Wa kama yahrumu wa kamalan kaya barang yahrumu haram opo istimaluma narima nganggo barang dukiro kang wis den tutur yasima yahrumu mangka haram opo ittikhaduhu ngadamelema min ghairi istimalin saking ora nganggo. Saperti haram nganggo barang nu didamel tina emas jeung perak haram deui sarua ittikhaduhu ngadamelna eta barang-barang wawadahan tina emas jeung perak. Pembuatna lagi sarua haram. Min ghairi istimalin tanpa dianggo nyieun hungkul dipake mamual haram sarua nyieun hungkul ge teu tujuan dipake. Itu cenanya. Naon alasanana? Sabab cenanya dina sarah ai iktinahu li anna tikhadahu yajrul istimalihi. Sabab ngadamel barang-barang, ngadamel wawadahan tina emas jeung perak sok narik kana hayang make gitu. Wa dhahir walau tijarah sanajan deui cenah rek diperjualbelikeun itu eta wawadahan tina emas perak teh. Piring misalna gelas tina emas jeung perak. Sanajan rek dijual belikeun tetep anger haram li anna yatadabul fidah mamnuun min istimaliha likulli ahadin. Sabab wadah tina emas jeung perak mah dilarang dipakena setiap jalma rek lalaki rek awewe gitu. Wa bihada farqal harir haitsu jajai tihoduli tijarah. Beda deui jeung sutra nya pakaian dari dibuat
tina bahan sutra jasa eta mah meunang itihodu meunang membuat pakaian tina sutra litijaroh pikeun dagang. Lain laisa mamnuan min istimali likuli adin sabab ieu mah teu dilarang keur setiap jalma. Meunang ieu mah keur pikeun dagang dijieun tukang nyieun nya. Nyieun pakaian tina emas tujuan rek dijual. Keur saha dijualna? Lima ya jujul istimalu keur jalma nu meunang make kana sutra nya ta keur awewe gitu. Pil asoh ing dalam kaul kang leuwih sohe eta teh cenah. Wa yahrumu lan haram aidon apal ina wa wadahan al mutalla kang den sipuh bidahabin kalawan emas au fiddatin atau perak haram deui hukumna nganggo wawadahan anu disipuh ku emas jeung perak in hasala minat tolak lamun hasil minat tolak minat tilak saking sipuhan opo seun perkara suci biar di kalan sabab mintona keneh se alan nari ing atase seuneu. Jadi lamun nyipuhnana teh diasongkeun kana seuneu kitu nya. Make bantuan seuneu nyipuhnana teh haram eta. Wa yajuzulan wenang apa istimalu ina'i ghairihima. Nganggo wawadahan liyane emas lan perak ay ghairud dahabi tegese liyane emas wal fiddatilan perak minal awani saking piro-piro wawadahan an-nafisati kang bagus. Meunang eta mah selain emas jeung perak mah wawadahan anu bagus, anu indah, anu bernilai hargana dari lebih daripada emas jeung perak. Ya, misalna kaina yakutin kaya wadan saking inten yakut. Tina inten yakut heg wawadahan gelas umpamana. Wa yahrumulan haram opal ina wawadahan nganggo wadah al mudabbabu kang den tambal bidobati fiddatin kalawan tambal saking perak kabirotin kang gede urpan ing dalam mungguh adat lisinatin karena tujuan gigindingan. Haram deui nganggo wadahan nu ditambal ku tambalna bahanna perak anu gede tamalna teh urpan cek adat gede cek adat. Tapi tujuan ditamalna teh lizinatin karena ngaginding supaya ginding we supaya gaya. Itu. Kumaha lamun lihajatin lain kegindingan ieu mah karena butuh aya ditamal teh teu aya ditambal nu bisa dipake nambal kecuali perak. Fa in kanat mangka lamun ono ya dobah iku kabirotan gede lihajatin karena butuh jasa mangka wenang ya dobah. Meunang karena butuh mah tambalna tina perak bari tambalna gede karena butuh. Ma'al karohah meunang oge sarta makruh deh. Au sogiratan atawa kang cilik urpan ing dalem adat lizinatin karena gigindingan kurihat mangka den makruhakeun ya dobah gitunya. Atawa leutik tambal nangan tujuan gining supaya gaya makruh eta ge. Auli hajatin atau karena butuh pala tukroh mangka ora makruh ya dobah sogirohnya leutik ngan karena butuh teu makruh. Amma dobatu dahabi anapun utawi tambal saking emas patah rumu mangka haram mutlakon hale mutlak. Adapun tambal tina emas mah haram mutlak rek gede rek leutik rek butuh arek henteu butuh nya rek gigindingan atau karena butuh eta mah mutlak haram arek emas mah. Kama kaya barang sohahu kang geus nyoyakeun ing mas sapa An-Nawawi Imam Nawawi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.